Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita nainin simkuring baris neraskeun hancan kamar katunda. Dina jajar cerita Sunda si emen jawar gagah dina bagian anu ka-7 na. Saat yang dikawitan simkuring emutan kanu tacan subscribe maka diklik tombol subscribe na, like, sareng komen, sareng aktifkeun notifikasina. Anu parantos hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Dar orang lanjengkeun bae cerita Sunda si emen jawara gagah bagian anu ka-7 na. Si barung harita anjog ka hiji warung. Eta warung geus nutup jigana nama anu bogana teh sieun ku kedatangan manehanana kadinya. Lemur burangseng memang deket ti lemur Citumak. Ya lamun dihitung-hitung deket oge henteu deket-deket teuing. Lamun ditempuh ku leumpang mah aya kana satengah jamna. Aku lantaran si barong mah make kuda gancang kana nepina. Anu boga warung harita ngahep-hep we di jero warung teh. Si barong apaleun yen eta warung teh aya jelmaan, aya pangeusian. Lantaran ngebul kaciri keneh ngerebul. Jigana nama memang keur masak, keur ngaliwet atawa keur ngagoreng-goreng asin jeung sajaba-sajabana. Woi, buka warung buka euy. Dewek lapar ya. Sok buru. Mun teu dibukakeun diajak-ajak saku aing warung. Ya buru, buka. Anu buka warung malahan mah beuking hayep-hayep we. Teu sirikna harita ngedempes salaki jeung pamajikan anu boga warung teh. Hageter hatena ku kedatangan si barong kadinya. Wih, gelah cicing bae sia mah. Sok buru. Anu duaan teh anu di jero warung gitu caricing. Anu antuk nama si barong ngalakukeun gerakan hiu cobet. Panto warung harita dijejek langsung amuradul dina pada harita. Ada boga warung ngageter, buka warung harita ngayak-yak di juru harita duaan. Anu boga warung teh nu katelah Bi Ucin jeung Mang Ujat. Duanana harita ngayak-yak. Paromad beungeut bias malahan magenteul sagala jiga-jiga anu geus kana cai bakating ku sieun nglaper ngageter harita. Si barong ruat raet harita disabutkeun eta warung neangan anu bogana. Tetela aya di juru di deketan dapur. Di deketan paragi mirun seuneu. Goblok sakalakeun ngajeredog buru sedia kendareun. Bau-bau nama masih kene aya idangan ieu. Sok buru. Sanguna siapkeun. Deungeunana lalaukna sok buru. Lila ting sia mah. Aya buru atuh goblok. Kalah cicing wae sia. Bi Ucin jeung Mang Ujat maksakeun maneh da sieun. Duanana pada-pada nangtung harita berjeng silih cekelan. Ngageter, ngagibrig, ngadiketan harita kana tempat wadah sangu. Kana tempat wadah dengeuna. Bari jeung ngagibrig harita ngasongkeun boboko. Ngasongkeun dengeunana song-song harita. Sangu haneut keneh dengeunana oge da anyar keneh atuh. Karek mentas masak bieu. Kulantaran aya beja kedatangan si barongnya. Bi Ucin jeung Mang Ujat teh buru-buru nutup warungna. Tapi tetela geuninganan ari keur apes mah dek nutup atawa muka tetep we kadatangan ku si barong. Kasalametan dirina Bi Ucin jeung Mang Ujat teh geus teu kajamin. Jigana nama dina poe harita bakal paragat nyawana. Kitu ceuk pamikirna Bi Ucin jeung Mang Ujat. Mangga Aden. Sesungguhna ieu dedengeunana saya we Aden. Si barong harita celebek we dahar sasoranganan teu malire kana bogana hantem we harita barang dahar meunikeun kaca camuilan. Jalma-jalma anu sejen apaleun tatangga-tatanggana Bi Ucin ge apaleun yen si barong teh asup ka jero warung. Kabehanana sing harewos atawa silih bejaan jeung babaturanana yen si barong teh asup ka warung Bi Ucin. Buru-buru silih bejaan jeung babaturanana yen si barong teh aya di warung Bi Ucin jeung Mang Ujat. Kedatangan si barong kadinya apaleun
Pupuh lemur oge danges di bejaan ku tatangga-tatanggana. Pupuh lemur burangseng anu katelah Mang Akam jeung aya pamuda deh limaan nu pangwanina wae di dinya. Harita Mang Akam nyamperkeun ka deketeun warung jeung 5 pamuda oge sarua harita nyamperkeun di tukangeunna ngicelik. Mang Akam harita ngadeketan ka warungna Bi Ucin jeung Mang Ujat. Sup harita arasup jeung 5 pamuda. Anu genepan teh harita mere isarah ka Bi Ucin jeung ka Mang Ujat sangkan tenang, ulah panik, ulah ngalakokeun tindakan kitu jeung kieu, mun teh mah eueuh parentah teh Mang Akam. Hal ieu teh memang sangkan supaya Bi Ucin jeung Mang Ujat teh salamet. Kalakuan si Barong memang geus terkenal di tempat-tempat sajian oge sarua kitu. Iksa jelma nandasa jelma malahan mah nepikeun kamaragatkeun nyawana. Gek harita Mang Akam jeung 5 pamuda dariuk dina kursi anu geus disadiakeun. Bi Ucin jeung Mang Ujat leledah mareca inomeun. Mari kadaharan sagala gorengan mah aya harita. Mang Akam cacamuilan barang dahar jeung 5 pamuda. Mun teu mah si Barong ngalakokeun tindakan-tindakan anu bakal nganyerikeun kana boga warung, maka Mang Akam jeung wadia balada bakal nindak. Sapadana beres dahar si Barong harita eureule-eureule teurab. Menikeun ka ngesang lantaran daharna teh sok jeung sambal anu lada. Tangtu seunghah pikeun si Barong. Allah. Pedo ieu mah. Lada anjir ieu euy. Aduh. Si Barong harita neudeun piring kana meja. Sapedak kitu margot harita teh nginum. Bari jeung nginum si Barong ngareret ka Mang Akam jeung wadia baladna anu 5an. Si Barong surti ciganana teh Mang Akam jeung wadia baladna teh edek ngalawan ka dirina. Tetela aya jelema geuning di jero teh euy aya 1 2 aya genepan ieu. Sia ngaran anjeun euy? Ngaji datang ka dieu. Dek ngalawanan dewek atau kumaha ieu? Atau ngan ngajajajan unggul di dieu? Cok buru jawab lah. Montong loba babacot, tong loba hararese jeung deka. Kula memang ngaji datang ka dieu. Kula yang apa naon-naon anu bakal kajadian di dieu. Harunya Bi Ucin jeung Mang Ujat bisi warungna ruksak ku anjeun. Moal ruksak ari mere sanggup mah. Jeung meuli deungeunana kajaba lamun teu mere naon-naon kakara ku aing diajak-ajak warungna. Ngan lamun misalkan ranjeun kabeh penasaran keur kemampuan ilmu silat dewek, sor urang tangtukeun sia di antara urang anu panghebat anu pangjagona. Aing mah justru teh hayang ngalawanan jalma anu jago. Biasana sok hengker wae teh da. Setiap tarung teh kusakali gerakan oge dipindo teh langsung mulahik modar. Lemur-lemur anu sajian oge geus dijajah ku dewek. Lemur ieu ayeuna dijajah, lemur engke mah ting lemur anu mana dina poesukan mah pokona mah kabeh ku aing bakal dirarat bakal dijajah kabehanana. Mun tiap bantah merena naon, wah modar kabeh ge. Para pamuda harita nu 5 narangtung. Tapi Mang Akam harita nahan sangkan tenang. Lamun teu mah teu tenang pasti bakal aya kaributan di dinya nu antukna mah bakal ngarugikeun ka dirina jeung ka 5 pamuda. Kunaon buat ditahan cikeun nama eta 5 jalma tah yang tarung jeung dewe keun antepkeun atuh. Kula tah yang tarung jeung anjeun. Mun bisa mah buru-buru nyingkah ti tempatan. Buru-buru anjeun pindah ka tempat anu sejen. Lantaran di ieu lemur mah aweuna naon? Eueuh harta benda anu loba. Biasa bae. Pakasabna oge ngan saukur ka sawah jeung ka kebon. Jadi itu bukan harta benda anu loba. Teu baduli ah. Dek boga harta loba dek saeutik. Anu penting mah aing loba balad. Sebutkeun ngaran anjeun sa. Mun aranjeun kabeh talu ka dewek maka ku dewek bakal salamet moal dipodaran ku dewek teh moal. Tapi lamun ngalawan mah sakali mindo oge rajit tadada teh. Pecet ku aing mah. Teu sudi teh hayang teuing aing kudu taluk ka jalma seperti anjeun. Ulah aya nu taluk ceuk paribasana paragat nyawagekeun bae. Eueuh anu kudu taluk atawa kudu nama eueuh
anu taluk ka jalma seperti anjeun. Mun aya teh mah jalma nu taluk ka anjeun, maka dewek anu bakal mondarana oge. Bener memang kudu kitu. Kudu sikapna kudu hade. Mun jadi pupuh lemur mah kudu hade. Mun aya jalma anu ngalakukeun tindakan anu samenang-menang teh lah podaran nih kayaknya. Jadi lamun teh mah aya jalma nu taluk ka dewek podaran ku anjeunnya. Ya berarti kabehanana oge moal salamet. Meme ku anjeun di podaran ge ku dewek heula di podaran. Sok maju atuh nek tarung mah. Atau aku dewek hayang dipindo sia teh. 5 pamuda harita langsung nerangtung. Serepet. Kabehanana oge harita mesat bedogna kurilap. Eta bedog teh menikeun ka herang. Jika nana teh sering diasah. Bedog samodel kitu mah moal teurak atau kena beungeut dewek mah, kana badan dewek oge moal teurak mah. Sok kadikeun tah, kana dada tah. Kana hulu oge sok kadikeun. Da moal teurak moal. Mengakam harita. Mere isara kalima pamuda sangkan tetap tenang ulah gagabah. Mun teu gagabah bisa bae anu limaan teh bakal cilaka. Tapi dah jalma-jalma anu limaan teh para pamuda anu nafsuna teh tereh ngebudalna. Tereh kaluarna anu antuk nama cilung. 5 pamuda harita laluncatan ngingker harita ka si Barong. Si Barong mah tetep we nyase teu sieun teusing. Hiuk harita. Jadi jalma anu katelah si kalah harita nyabetkeun bedogna kana beungeutna si Barong. Si Barong harita ngantep eta bedog teh ciga nu memang haja hayang dipinto. Hiuk bentrang. Eta bedog teh melantrang harita kana beungeutna si Barong. Wogo we. Si kalah kaget. Anu sejenna oge sarua karageteun. Si Barong teh geuningan nu banda elmo waduk teu teurak ku pakarang. Hiuk si kalah penasaran harita dikadekeun kana tonggongna. Hiuk pulantrang. Hiuk rugdas pulantrang. Eta bedog teh henteukeuna malahan mah ngampul sagala. Ilmu kasaktian si Barong memang hebat. Anu sejen nempo kitu harita mundur lantaran sieunneun. Dalah dikumaha oge lamun mah tetep maksa hayang mindo dadana si Barong atawa badana si Barong bakal kitu-kitu we anger bakal ngampul atawa bakal ngabelentar. Moal teurak moal sok pindo deui eta bedog teh moal. Ayo pindo deui. Lantaran penasaran 5 anak harita nyabatkeun bedogna kana badana si Barong. Hiuk belentrang. Si Barong harita ngalakukeun tindakan nyatana ngagebrag kana meja, mabuk ku leungeun katuna kana meja, tapi balu karena memang hebat. Hiuk cedak, meja harita dibabuk. Harita aya tana gelapis anu nembrag kana 5 pamuda. Hiuk cedak. Kalayang. Gebro harita kana meja. Meja harita langsung paburisat ruksak. Kalayang kedebut harita kana pangku. Kalayang kedebut kana bangku. Kalayang dicedak kana bilik imah. Atau kana bilik warung. 5 anana harita cing kalayang kedebut harita kahandap. Di warungna mak ucin harita mah jadi pasolengkrah aina ruksak sagala. Aut-autan. Mang Akam harita ningali posisi kitu mah karunyaeun ka wadia baladna. Langsung harita luncat. Cileung kalayang harita luncat. Suku katuhuna harita ngablesur ngajejek kana beungeutna si Barong. Tapi si Barong di waktu harita luar biasa hebat ngan ngagilekeun sirahna saeutik. Sukuna Mang Akam harita ngablesur ka tukang. Ngablesur ka gigireun kencana si Barong. Dina waktu harita leungeun kencana si Barong harita ngalakukeun gerakan harita dikepretkeun atau dibabukeun kana sukuna Mang Akam. Hiu celopet cengkang kalayang kidabut harita Mang Akam harita mebeut kana taneuh. Mebeut kana taneuh anu aya di jero warung. Malahan manghacedak sagala kana tihang. Genep jalma harita geus rubuh ngan ku sababaraha keprakan. Cek dewek oge naon wai. Dewek mah moal teu aku bagarang, malahan mah anjeun anu bakal binasa. Sok udang deui. Mun teu mah penasaran sok udang deui. Tong asa-asa pindo deui beungeut aing tah. Dada tah tong asa-asa sok buru. Yucin jeung Mang Ujat nempo kitu ngelaper. Malahan mah teu karasa harita baseuh. Calanana bararaseuh lantaran ngompol ka cidasieunna ku si Barong.
Mangakam harita jung nangtung lima pemuda oge harita maksakeun nangtung. Sok sanajan merejeng remang yeung ngarasa nyeri badana teh harita. Mangakam harita undur-unduran anu saterusna harita keluar ti jero warung. Si Barong nepok itu teu cicingeun corilat harita ngan sok lepat. Si Barong harita geus aya di leureun warung merejeng ngahalangan kana jajalaneun Mangakam. Wait, ka mana euy? Teu gampang gitu bae nyingkah ti aing. Rika mana sia teh? Ka mana? Hayang modar sia teh. Dina tata gerak anu luar biasa cepet. Si Barong harita ngelakukeun gerakanana nonjok kana dadana Mangakam. Nonjok kana hulu angeunna sagala. Hiuk cepet. Ku tilu kali keprakan oge, ku tilu kali bindoan harita Mangakam ngakadabut kana taneuh barejeng aduh-aduhan humarung nahan ka nyeri. Lima pemuda harita teu cicingeun langsung ningker ka si Barong. Teu asa-asa harita pelogna sing sariet ngalahkan anggota badan si Barong. Geus poguh badan si Barong mah teu asa harita beletrang. Dina kayaan kitu si Barong teu cicingeun harita sukuna ngajejekana dadana lima pemuda anu teu tadi nyerang ka dirina. Hiuk jebro jelmet cedak, hiuk gebro cengkang kalayang. Kedebut. Harita nu lima teh meubeut kana taneuh. Kabehanana harita aduk songkol bakat ingku nyeri. Pinduan si Barong teh pikiraneun ku sakali oge harita eta jalma teh teu hudang deui malahan Mangakam harita. Teu hudang deui kokosehan bakat ingku nyeri. Hulu angeun dipindo teh atuh metak ripu. Cek dewek oge arajen kabeh teh lain saingan dewek. Lain lawan dewek. Jadi ulah macem-macem sia. Geus lah, ayeuna mah ngajidog we sia kitu tah. Modar kadinya. Cilung si Barong harita luncat kana kudana. Celek harita si Barong geus aya dina kudana. Sabada kitu mah eta kuda teh leumpang lalaunan. Kadeukeuten imah-imah warga kasisianana. Di sisi kenca katuhu memang di dinya teh loba imah. Jalma-jalma ngan saukur mencerong we saware aya oge anu nyarumput merejeng sieun. Marejeng banget teh sepa lantran banget sieun ku si Barong. Si Barong teu nyieun kalakuan anu aneh-aneh harita mah. Terus we ngalompangkeun kudana. Luapan si Barong rurat-raret neangan wanoja. Itu da jalma jahat mah hayang ka awewe wae, hayang ka wanoja wae. Ku indung bapana aya wanoja mah disumputkeun. Malahan mah ditutupan sagala ku simut ulah sampikeun ka keluar. Si Barong harita nampo ya imah anu rada gede. Hal ieu teh pikeun si Barong mah ngajadikeun pamikiran atawa jadi ngaluarkeun pamikiran yen eta imah teh tang teu loba duitna, loba harta bendana. Seperti di imah Mang Asoy kitu we. Rag si Barong harita ngeureunkeun kudana di hareupeun hiji imah anu rada gede. Gorowok harita si Barong cumarita. Wey, anu aya di jero imah. Keluar wae. Keluar, ulah cicing wae di jero. Urang adu jajaten jeung dewek sok. Buru keluar. Anu jero imah harita eueuh anu kaluar saurang orang acan. Sieunneun ku si Barong jeung deui katempona mah emang sepi jempling. Pangeusina ting masih keneh aya ting heueuh. Ngan anu jelas mah sepi jempling teu aya sora-sora acan, teu aya sora-sora sakemek-kemek acan, sugan aya raket-raket da eueuh. Duka memang anu bogana teh geus eueuh ti dinya atawa geus kabur ti dinya. Si Barong tetep we harita pancun nangtung. Barejeng lujag-lejeg. Pok deui harita. Wey, jalma anu jero imah. Buka pantona sia. Sameme ieu imah ku aing diduruk. Sok boro boga. Eueuh anu nemalan. Nya si Barong teh keseuleun oge harita. Tungtung nama eta imah anu gede teh. Diduruk ku si Barong. Cek paribasana loba duitan oge percuma cenah ari eueuh jelmaan mah. Hayang aya jalmana, hayang mindo, hayang maranggatkeun nyawana. Eta imah gede teh diduruk ku si Barong. Sadeuna meunikeun cacing perepet. Meunikeun ka mulek ka jemantara. Jalma anu boga imahna harita teu bisa kukumaha. Aya anu bogana teh ngan geus pindah ka imah anu sejen. Lantran apal, yen si Barong teh
datang nanti ka imah anu gede eta. Anu boga imah ngan bisa nyurujudkeun cai panon we teu bisa kukumaha. Imah sakitu gedena ngan untung deui duit nama jeung perhiasan anu boga kitu ge. Anu aya kitu dicokot dibawa ka tempat sejen atawa ka tempat hiji imah anu deketeun imah anu gede teh. Si Barong kacida suka jeung sugemana hiji imah harita geus diduruk. Seuneu meunikeun kancing perepet dina waktu nu gancang oge eta imah teh geus dihakan ku seuneu. Sinalatuna meunikeun ka kajomantara, urungna meunikeun ka panas nyongkab. Katambah ti beurang, bari jeung hareudang, katambah deui aya seuneu meunikeun ka nyongkab. Ngan untung eta imah teh rada anggang ti imah anu sejenna, cacakan lamun deket pisan mah cikana bakal lentap bakal mapai ka imah-imah anu sejenna. Sapada kitu mah si Barong ninggalkeun eta patempatan ngajugjug ka lemur anu sejenna. Udah harita dikenyet blesap. Si Barong harita ninggalkeun eta patempatan. Udah namunikeun ka ngotoplak gandeng. Saterusna mah ngaperung teuing di ka mana. Dina jalan anu disorong ku si Barong, memang harita teh asup deui bae ka pileuweungan. Jadi di pilemuran teh aya lembur, terus aya leuweung, aya lemur deui, aya leuweung di kitu jeung kitu we. Antara lemur teh kahalangan ku pileuweungan. Jadi henteu ngentep lemur teh, henteu kaselang ku lemur-lemur deui tapi kaselanganna teh ku pileuweungan. Mun di urang-urang seperti ayeuna mah, imah-imah teh loba rajeg, kaselang oge. Nganku tatangkelan hungkul bari jeung lain leuweung, tapi harita mah kaselangna teh ku pileuweungan, malahan mah tatangkelan oge rajeg bari jeung jarangkung jarangotan. Dina kayan si Barong lumpat harita ngagunakeun kudana atawa tumpak kana kuda. Si Barong harita kaget lantaran aya cirim harita ngacurilat ngahalangan kana lumpatna eta kuda. Kuda harita meunikeun kangge cerewet anu antuk nama eta kuda teh ngangkat ka luhur. Si Barong harita kaget lantaran di hareupeunna aya hiji tangtungan jalma jangkung badag bari jeung mawa gegenir. Oroman beungeutna meunikeun ka bosongot. Si Barong harita ngendalikeun kuda lantaran eta kuda teh geus dek kaluhur-kaluhur bae. Suku katuhuna leueuh suku katuh jeung kencana harita ngangkat-ngangkat bae lantaran sieunan ku jalma harita nu ngapedega di hareupeun si Barong. Nya nu antuk nama si Barong bisa ngendalikeun eta kuda. Eta kuda teh seperti biasa. Woi, syari anjeun nu sabenerna? Bisa-bisana anjeun ngahalangan kana jajalaneun dewek. Sya, sok sebutkeun ngaran. Hai Barong, montong sombong sia. Siap ieu kakara kaluar ti pilemuran yen karuksakan yen kaonaran lain. Dewek panasaran. Dewek anu katelah karman si kegenir sakti. Aya ngaru jiwa jeung anjeun tapi ka mana kemampuan ilmu silat anjeun teh? Tetela aya jalma sejen nya. Anu boga ilmu silat teh geuningan. Wah, untung pisan ieu. Untung lantaran dewek teh geus teu kuat ieu hayang anu jajateun, hayang anu jiwa ieu jeung sajalma anu ilmuna pinunjul. Di pilemuran mah eueuh anu pinunjul ilmuna cetek pisan. Jadi dewek suka ieu kedatangan anjeun ka harapan dewek. Sok urang buktikeun sia di antara urang anu bakal kasyuran. Tapi naon borahna mun dewek bisa ngarubokeun anjeun naon borahna? Atawa sabalikna mun teh dewek eleh ku anjeun, ge ku dewek bakal disebutkeun borahna naon? Satuju mun kitu mah. Mun dewek eleh ku anjeun Barong, maka dewek bakal jadi murid anu satia, bakal jadi badega anu satia, bakal turut tumut ka Andika. Hebat mun kitu mah hebat. Dewek oge satuju, sabalikna mun dewek oge eleh ku Andika, maka dewek bakal aya di tukangan anjeun bakal turut tumut ka anjeun. Dua jalma harita sareuri. Si Barong harita seuri. Si Karman oge sarua seuri lantaran kahayangna atawa orahna teh disatujuan kuduaan. Jadi lamun teh si Barong eleh tarung ku si Karman maka bakal nurut ka si Karman. Sabalikna si Karman lamun teh eleh tarung ku si Barong maka si Karman kudu turut tumut ka si Barong. Ngan hanjakal waktosna parantos see.
Dan ingin orang teraskeun deui nya perekam dangu. Urang kantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.